Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-8. Para mitra kaum dangu, dongeng dina bagian ka-8 urang sami-sami ngabandungan. Si horeng para wargi sadaya ieu lembur nu katelah sinang laya. Memang dina kaayaan tis-tis jahe para mitra. Anu kasebat tis-tis jahe teh tenang, namun memang nuju di hartos nama mayunan hiji masalah. Di antawisna rombongan rampog-rampog teh anu kandos ngalamar ka putrana Mama Ajengan. Kitu di antawisna para wargi sadaya. Sedangkeun panku putrana Mama Ajengan harita tadi ieu naon teh ditampi kalayan lemes. Alasanana teu acan hoyong rarabi boga salaki kulantaran memang umurna masih keneh 16 tahun jalan. Kitu diandawisna saur nyilisna teh atau nenglisna mangga urang teraskeun hancai dongeng etang-etang hiburan pangbebrahmana. Teu hararese Jang Ishak jeung Modin ari nit sewang-sewangan. Ari Jang Ishak ngabejaan Ustad Winata, ari Modin ngabejaan tatangana. Ngan hanya kal peuting harita Aki Aceng keur aya nu karasa tina cangkengna maklum panyakit kolot. Tapi sanajan bari kitu pikeun masyarakat di dinya teu ngarasa gimir dumeh Aki Aceng teu kaluar terus siap sadia bari marawa pakarang sabogana-sabogana. Atuh kitu deui Ustad Winata sareng nyilisna tos kalaluar. Nyilisna ngangelancingan pangsi kaluhur nganggo kaos hideung. Mastaka dipengker kulamak setengah mengkeut rambut ulah ngarumai teuy. Harita Ustad Winata sareng Basubinta tos siap ngatur masyarakat. Di piwarang kaluar sadayana kalayan di piwarang nyalingker ka sisi lembur. Nganti belah wetan ngahaja teu dijaga sabab nurutkeun ceuk laporan ti Jang Ishak. Sora anjing nu rageg datangna ti tebeh wetan deukeut astana. Masyarakat sakitu puluh urang meuni jempling teu kadenge anu batuk-batuk acan. Sedeng panon masing-masing rutret ngebagi reret. Sabagian aya nu mencerong kana palebah astana jeung ka kebon awi. Teu kungsi 5 menit di astana ting torojo sababaraha urang lalaki make pakaian sing sarwa hideung kabeh. Teu lila torojo ti belah wetan aya 5an. Berek kabeh ngadarepong bari malencerong ka jero lembur. Sanajan ku masyarakat di dinya geus katingalieun oge, aya jelema anu dicuriga teu waka digertak sabab saur Ustad Winata sareng Basibinta tong waka digertak. Engke di mana kabeh geus arasup ka tengah lembur kakara diserang. Ku dasar amanat kitu sanajan masyarakat geus teu sabar ge hayang buru-buru miheulaan nyerang, teu bisa kumaha ngan batik kaketegan we sabab inget kana amanat. Juringkang saurang jalma anu datang make sepakaian sing sarwa hideung jujuringkangan siga nu ngadeuketan ka jero lumur regeun gular giler panona gular giler teu beda ti mata heulang ruyu. Si horeng nu jujuringkangan ngadeuketan ka jero lembur teh Ki Mudasir alias Ki Macan Tutul anu ngomanoan rek nyerang masyarakat eta lembur babakuna marek nyiwat nyilisna jeung rek nganiaya Ustad Winata. Lantaran anggapan Ki Mudasir mah Ustad Winata dianggap hiji rintangan gede dumeha maksud narek ngalamar nyilisna gagal. Lamun kitu teh mah keur Ki Mudasir ngageremet ngunek-ngunek bari boga itika jahat. Sanggeus pangrasa manehna di jero lembur jempling tul eueuh jalma nu kumalampreng saurang-urang acan. Kerendeng Ki Mudasir ngagerendeng jeroun dadana bari huntu kekerot ngandung kagemes babakuna mah ka Ustad Winata. Lagadalah dasar perhitungan aing tara gagal. Nyawe meuni eueuh sahulu-hulu acan nu kaluar ti gogobrogna. Babalak si Ustad geus tibra sare pasti. Rasakeun deuleu sia Ustad kubleu. Pinasti peuting ieu sia bakal nyieun peuting panuntungan. Aya harusna sia dipahala ku dewek keur hees ngarase seukeut pedog ngarebab kana beheung sia. Moal karasa nyeresetna deuleu. Lilis nu geulis. Jadi buah impian Abah bedang jeung peuting. Tong bedang geulis tong bedang. Tong wangkelang geulis tong wang. Tong monah kana maksud jeung tujuan Abah. Peuting ieu anjeun bakal diakeup bakal dilalahun ku Abah di imah.
Anjeun hiji rumaja putri pilihan hati Abah. Anjeun nu baris jadi piratuan rumah tangga Abah. Sabar gelis sakeuring di anjeun bakal disenangkeun, bakal dimuliakeun lahir batin. Tapi wayahna ulah dipake aral subaha, ulah dipake bahan panolak. Kayang Abah kuayana hidup rek dipenta nyawana. Gitu di negara tersate Ki Mudasir geus giling pikir gede hate. Bari geus boga kayakinan nu pasti yen nilisna bakal kaboyong peuting harita ku manehna. Heuleut sawatara menit sanggeus Ki Mudasir ngagerentos kitu dina hatena. Kunyang cengkat tuluy ngebutkeun carecet bodas. Hiji isarah ka anak buahna supaya maju asup ka jero lembur. Ku isarah kitu anak buahna nu kurang leuwih 25 urang geus ngerti terus maju ting saling kereting corelat kalawan anak buah Ki Mudasir geus marsat pedog sewang-sewangan. Sanggeus asup ka tengah lembur malah geus aya nu asup ka buruan Ustad Winata. Kero Ustad Winata ngomanoan, "Siap batur-batur, maju! Siap, serang, rampung, hancurkan, serang, maju!" Sambung masyarakat tieta tempat para mitra. Silih temal meniseah ting corowok bari nyerang di barungku gelebugna angin peuting. Puguh we anak buah Ki Mudasir ngarasa gempeur oge ku ngadengen ting corowok bari ditingker. 25 urang anak buah Ki Mudasir kentak maralik nu teu kungsi taki-taki sabab kabur diserang manten. Pedog ti ditu ti dia meniput peting hariuk ting pelentrang alawor ting buricak bari jil kemang seuneu matak pipaureun. Sajabati kitu masyarakat cocoh patutunggalan jeung anak buah Ki Mudasir di barung kuting corowok matak kempeur kalawan. Harita Ustad Winata damalna ngan rarat reret nitenan masyarakat bisi aya nu bobor karahayuan. Ari Bah Subinta gawena ngareretan ka Ki Mudasir. Cek pikirna di mana Ki Mudasir asup ka tengah pakalangan, didinya Bah Subinta rek toh-tohan silih sambung nyawa. Ustad Winata nuju ngajegas di teras, garwana mah meus-meus rol ningalian tina kaca bari ngaroroncon. Manahna ratu ting sareblak sajabina ti hariwang kudu janten caroge ingis lungsur di wuwu asa gempeur ku ngadaguna sora ting corowok anu keur tarung sora pedog ting pelenterang. "Siap, awas siap!" Wah, para mitra sadaya. Atuh puguh ngaranna ge nu tarung. Nu ting jarowok aya, nu ting araduh aya, ting carobat nyebut tobatnya kitu keneh. Lenyap mana Ibu Aisyah ngalenyap ngadangu sora nu ngoceak nyebutkeun aduh jeung tobat. Ari nyimas lisna mah damalna saralak sililik di patengahan bari panangan dipeureupkeun. Waos dikakareket amarah bati ngagugudung margi bade kaluar di wagel laku ibuna komo upami ngadangu anu ngagoak mamanahna asa beuki panas boga tiburu palang siang masyarakat aya nu cilaka lantaran nu tarung sakitu campuhna sakitu karesitna. Komo anak buah Ki Mudasir mah dina ngayakeun serangan teh ka pihak lawan carepet pisan jeung gararang. Memangnya tadi nu ngagoak teh para mitra Ki Dasim jeung anak buah Ki Mudasir. Dasim kabeset walikatna ku bedog ti pihak lawan sedeng anak buah Ki Mudasir dibanting sirahna ku halu. Koloyong anak buah Ki Mudasir kabanting ku halu ngamni kawas hayam katutu kokoloyongan bari panon puburi lengan si jatuh puguh deuleuan sirah boloboran ku getih harita teh plak datang sora nu ngoceak matak ngalenyap. Si Horeng si Kukuk anak buah Ki Mudasir kapalingan reret manehna rek ngabungahan pihak lawan tayalian masyarakat di eta lembur sakilat jang Isak luncat barengan jeung kitu bedog nangolebat ti gigir parang nu jadi lawan katelah si Kukuk ngaliuk atuh plak seseukeut bedog jang Isak ngahakan kana walikat. Tapi sakitu nama si Kukuk teu wudu make nyuruntul rek nyudukeun congo bedog kana kekemplong jang Isak. Lain ge jang Isak para mitra nu kapatri ku pangarti kasipuh ku pangabaruh komo atuh gemblengan ti Aki Aceng dia dina gerakan leuwih cepet batan lawan sakilat jang Isak ngarengkog plos congo bedog si Kukuk nyamos. Sedang walikat kudawang mah bari getihna ngajalang-jelang jadi pokona mah ngecelakan getihna siga teu dirasa kalahkal nyusul tepus nyabatkeun di bedog lempengan beheung jang Isak lebrak jang Isak tas ngalelepkeun sirah terus depok bedogna para mitra teu katitenan ku si Kukuk ngolebat ti belah kenca wuplak aduh si Kukuk dua kali ngagoak. Tadi mah kapapas walikatna ayeuna katutuh pisan pincurang
Garabag si kukuk ngagarabag kabula katuhu, parang bula katuhu aya Mang Uhen, atuh gero dasim ngabejaan timuru maneh nama si kukuk ngagarabag kabula katuhu teh, rek ngabongohan Mang Unen. Sabab harita Mang Unen keur nongongan ari katamah-tamah, ku Mang Unen kareung tukangeun aya ngagebli. Tekung singalieu keula congo bedog Mang Unen dibalikeun ka tukang. Puguh we ceuk basa Jawa teh mah iwak nang tang sujen, dada si kukuk mapag congo bedog harita keneh. Bras obat. Ngoceakna si kukuk matak melenyap. Koloyong si kukuk kokoloyongan datang ka hareupeun Ki Mudasir. Rubuh awakna guyang getih. Dorug-dorug Ki Mudasir. Ku Ki Mudasir suku si kukuk dibawa ka sisi. Harita teh digusur. Harita anu cilaka ti pihak Ki Mudasir geus aya tiduan. Sedeng masyarakat di eta tempat ngan saurang kitu ge ukur tatu saeutik palebah walikat. Kulantaran para mitra sadaya, anak buahna geus 3 urang nu kabeunangan. Teu matak aneh lamun Ki Mudasir nu jadi pimpinan ngarasa panas, amarahna beuki ngabubulak. Untuk kakerot leungeun ngeleper, tapi manehna candaek asup ka pakalangan. Kitu sotenan lain kurang kawani atawa ngarasa gimir ngayonan masyarakat nuluy loba batan anak buahna, ngan manehna boga rasa kagok ngayonan sahanapeun. Kahayangna diayonan kudu saimang jeung manehna, ku dasar eta ngan gorowok Ki Mudasir ngadon awong-awongan ku kubu ka Ustad Winata. Ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu, harita para mitra Ki Mudasir awong-awongan nangtang. Ustad, montong aja dirinya sia deuleu. Bising jadi arca, turun sia Ustad bingung. Dewek geus teu sabar hayang ningali siga kumaha gerakan sia makalangan. Hayang neuleu ilmu panemu sia. Geura temongkeun kabisa sia deuleu. Hareupeun dewek. Hayang nampa ilmu si laing. Aduh luhung, buru-buru turun sia Ustad, putengi. Montong rarat reret kitu sia juga cacingeun. Maju sia Ustad. Kitu basa-basa Ki Mudasir meni asa sarugal matak ngahudangkeun pinapsueun. Tapi Ustad Winata para wargi anggur mesem. Bari sakemek ge teu ngawaler siga sakitu dijejeleh ku Ki Mudasir. Sigana teh teu ngandung manah anu panas. Ngan sabalikna kange nyirisna putrana ngadangu aya anu awong-awongan ku kubu karamana. Bati nafsu ngagugudug amarah ngabubulak lebeting dada. Jalaran bade lungsur tetep diwagel kuno janten ibuna. Korowok Basu Bintan nyambut kana omongan Ki Mudasir. Montong waka ku kubu ngagedean liang kejo sia bangsat. Gampang nangtang nu sejen mah sia ayo jeung dewe keula bajingan ka barat sia. Dikira urang dia aripis kawani ngabogaan bibir burih pihit. Rek jejeri kana pati kekerehe kana paeh moal deuleu. Demi ngabela hak ngabela darajat masyarakat urang dieu mah singkirkeun leungeun baju sia Mudasir. Hayang neuleuh siga kumaha nu ngalani macan tutul teh. Maju sia hayo. Basu Binta siga geus teu sabar. Ngarasa panas dume Ustad Winata ditangtang beak kadaek. Bari basa-basa nama takrung sebkana hate. Barakata Ki Mudasir seuri. Aki-aki 7 mulut, aki-aki bau hapek, rek ngajajah si macan tutul. Deuleu eta, deuleu heula atuh tangtungan si aki-aki bau belenok. Pantar sia moal make ku pakarang, ditepak ti dieu moal teu ngagarapa kawas hayang ku careuh deuleu. Tema Ki Mudasir alias si macan tutul meninga hampas ka Basu Binta. Pangarti jeung tangtungan Basu Binta dianggap cacing cau. Puguh we kekecapan Ki Mudasir ngonang pinapsueun. Celeng Basu Binta luncat ka tengah pakalangan. Nu lowong tuluy susumar bari terus sayaga ngebrehkeun pasangan nunggu panarajang nu jadi lawan. Maju sia bangsa tedan montong kalah-kalah kusungut deuleu. Cek Basu Binta nafsu. Meninga kidir untuk kakerot teu beda ti macan lapar. Lamun bener-bener sia masagi ku pangarti, beunghar ku pangabisa deuleu.
bari geus kasih puku ilmu pademu jampe pamake gerak tada ilmu dewe kaki-kaki butengi siap. Ki Mudasir niup ti kajauhan bari dampalengeun duanana ditamprakeun ka hareup. Nyaan lain beja luhurna ilmu Ki Mudasir alias si macan tutul teh. Sakitu pangawakan Basubinta jangkung sesengkuat kadadayag dagan sigan diseret di hareup cengkang beleg Basubinta menang wiwirang ti jengkang. Para kata Ki Mudasir seri meninga bawara katakan bari sirah lala gedayan ka tukang. Kunaon sia ki butengi bau loklok bau bengok bau no kacing calang sia era deleku tantungan makan angkarak benggang di bubuku berat ka tukang sia deh anak si jabrik sia horeng kitu bukti nasakur gede liang keyo deh geura cenggat sia jago mogok pokna menyasar eus korejat Basubinta ngorejat montong wakar eus ya bangsat dewek can rumah sakasoran ilmu can kasoran wawanen gerak keluarkeun ilmu si lain ngeuleui jetu batan bieu maju sia deukeut sia garong. Basubinta kukubuk deui awakna geter kaeuneurkeun ku amarah. Rewok haminan ku sia euy karep ceuk Ki Mudasir ka si rewok mulid teladanana. Teu manu dipikir deui ngan cileng harita si rewok luncat ka tengah pakalangan kalawan teu ngalobakeun micieun waktu. Harita oge para mitra barengan jeung luncat si rewok miheulaan ngabistelkeun gempuran peureup nu badag jeung keker ngincer sirah Basubinta. Ngan orokaya anu diincerna teu kapalingan reret teu eleh rikat ngagentak ngarengkong bari suku katuhu ngejat ka tukang. Barang Ki rewok geus napak kana taneuh sakiceuk Basubinta malas ngirimkeun gempuran ti jijir. Hanya gagal asa seueur sabab si rewok teu eleh rikat manehna ngarengkong geblos peureup Basubinta anu kenca nyamos. Tapi teu kahalangan ku kitu amarah Basubinta tamah nguntab-nguntab. Harita barengan awak rada murlit teh dampasuk anu kenca teu antepan nojer ka gigir cedak cenah. Ku waktu ieu Ki rewok kadenge ngaharekem malah rada moyegeun. Taksiran hulu angan asa seueur-seueur keur kitu teu dibere minge deui dua gempuran peureup Basubinta meni sakilating jalebrod kana beungeut jeung kana sirah. Puguh wae nampa gempuran kitu mah bari teu katitenan ti tetadina keur Ki rewok nu kasebut murid teladan Ki Mudasir leungit di temah wadi ilang tina kajawaraanana. Manehna ngaguak bari totolo nyongan nangkep sirah taksiran sirah asa bejad da puguh gempuran peureup Basubinta teh atuh para mitra dibarengan ku tanaga batin. Nyaan Basubinta jadi garang naker musuh keur kokoloyongan dihanca deui palebah hulu angeunna dibere gerak tampele meped sikuna nu katuh notong pisan deg. Ki rewok ongkek kelekek keluar getih tina sungut semu hideung teu kungsi memenitan si rewok ngacoprak sabab loba pisan ngeluarkeun getih tina sungutna. Harita para mitra Ki Mudasir huntuna kekerot alias si macan tutul kekerot nafsu teu kabendung amarah teu katahan srep nyabut peso balati nu nogel jeroeun bajuna sarta teu loba nu dipikir deui pelesur peso balati dibaledogkeun maksud rek ka Basubinta. Sabab harita Basubinta keur tungkul bari nincak dada si rewok nu keureng hapranyu kesa ngoprot pabaur jeung getih. Ngaso heula ngaso. Dasar Basubinta kudu salamet para wargi dikersakeun karumpak ku tatanganan masih keneh tarung jeung anak buah Ki Mudasir. Atuh Basubinta rada nyolontod sieun micieun pibahyaeun nu datang tina leungeun Ki Mudasir ngan orokaya peso belati mi lepas ceklep. Aduh Allahu Akbar. Barengan peso belati mi lepas kasambung ku sora nu ngakuak bari nyebutkeun asmana Allah. Ret Basubinta ngereret kapalebah datangna sora ana beresi horeng Ustad Winata panangan nu tengen kabeunangan ku peso balati meninan cebisan. Panangan nu tengen teh panangan katuhu para warisa teh. Tengen anu katuhu nu kiwa nu kede nu kenca. Atuh ningali nu kitu mah Basubinta tamah panas manehna ngagero ka anak buahna nu masih keneh tarung. Hae barudak Ustad cilaka.
Ustad Cilaka buleutkeun tekad lanjut hayo kapung wakul buaya mangapsi jalan kabeh maju terus cek Bah Subinta cocorowokan ngadenge kitu keur batur-batur Bah Subinta jadi leuwih nekad ngababi buta menyabetkeun bedog nu ngabantingkeun halu nu ngababukeun bandring jeung sajabana pakarang geus ka mana wae kolewengna atuh ku serangan kitu anak buah Ki Mudasir ngarasa teter. Harita tamah-tamah Ki Mudasir ningali aya saurang aki-aki keur diiringkeun ku 5 urang barudak jajaka marawa bedog. Si horeng Aki Aceng sanajan manehna keur aya nu karasa dina cangkeng ge ari kabejaan kitu-kitu teuing mah nya manehanana aya jelema jahat ngababi buta ngadak-ngadak panyakit dina cangkeng leungit kaganti ku nafsu komo ngadenge Ustad Winata Cilaka. Nya atuh ngareret ka Aki Aceng gero Ki Mudasir ngagero anak buahna nu masih keneh tarung campuh balik kawalahan ngayunan masyarakat. Mundur odak, mundur cek Ki Mudasir bari ngebutkeun sapu tangan bodas anak buahna apaleun kana soran pimpinanana kalawan ningali isarah sapu tangan ngacung atuh euskeur mah eukeur ngarasa kawalahan ieu aya panitah kudu mundur sijana meuli asa ditomok congcot dijait dina Rajapati kabeh puriak lalumpatan sewang-sewangan. Harita masyarakat entas tarung teh aya pikiran rek terus ngeberik musuh ngan teu kebat sabab kaburu datang Aki Aceng. Harita tamah-tamah dicalek ulah diudang. Aki Aceng teu kungsi tunyu tanya naon-naon kana tas tarungan kincid nyampeurkeun ka Ustad Winata nu keur disangkeh ku Bah Subinta. Astagfirullahalazim. Sok payang barudak aja lo. Cek Aki Aceng teu leleda Ustad Winata diparayang ku tiluan. Dibawa ka bumina cerit Nyimas Aisyah garwana ngacerit jalaran ningali carogena dipayang bari pananganana baloboran ku getih kitu deui Nyimas Lisna putrana ngarangkul bari nyauran. Ama saurna samaruk nilisna maramana palastra sedang peso balati masih keneh nancem bari dicecepeng ku panangan kiwa kuledag Ustad Winata diebogkeun dina kursi panjang kalawan dirariung ku puluhna urang anu tas tarung sabagian di luar sabagian ngulincer ka sisi lembur da bisi musuhna baralik deui. Tos Nyimas ulah nangis teu naon-naon tuang Rama mah kamusibatan sakitu mah jamak cing barudak karena Allah euy pangnyootkeun cai haneut kana waskom nu baresi euy cek Aki Aceng ngegedean hate sangkan garwana sareng putrana Ustad Winata ulah reuwaseun teuing. Yos ku abdi Aki saur nyilisna bari nyusutan Cisoca teras angkat ka pengker teu kantos lami norojol bari nyanak cai haneut kana baskom bodas cag diecagkeun gigireun Aki Aceng kerendeng Aki Aceng ngajiad heula cai dina baskom tutas ngajiad cai terus niu peso nu masih keneh nancem dina panangan Ustad Winata ceg pera pesto dicekel bari diangkat maksudna marek dicabut dikeresakeun peso teh pageuh sabab asupna rada jero. Harita para mitra Nyimas Aisyah garwana sareng nyilisna katutna nepi ka pareureuh ngaraos mangpaurkeun ningali Aki Aceng nyabut peso balati. Kerendeng Aki Aceng ngadua dengan kerendeng ngadua sabrot peso dibura geus kitu mah teu sakara-kara peso dicabut teh ngabolonyon tapi Ustad Winata tetep ngerejet bari socana peureum. Kingjang Ishak Aki ngahira sakeung jalu pangyalakeun eta tah harimumu pangalakeun harimumu daun harimumu di dapur nyaho harimumu naon harimumu teh ki yang Ishak cenyahoeun harimu piraku urang kampung jeung tur urang Sunda teh nyaho di harimumu acan harimumu teh sarua jeung rangasu nu raweuh hideung dina luhureun habu nu kitu ngaranna harimumu. Oh terang atuh ai rangasu mah ki sakumaha ki sok geus rada rea sakalian jeung geulieu Ki Dasim kabeunangan bejana temal Aki Aceng koloyong jang Ishak ka dapur nyokot harimumu aya sakeupeulna diwadahan ku daun cau terus dianterkeun ka jero. Cekap sakiki sakiki cukup sakalian jeung tai manukna jalu heugaleikeun wah ya di matu Aki kedah nyuhunkeun heula ka Pundua jadi itu mah seueur jalaran ngukut manuk tepati sareng manuk dikukur nyari si jalu rupa bodoh tapi belegung hari kana gelut geus wani tapi kana harimumu jeung tai manuk canyaho ya jalu lamun ti penting disebut tai manuk lamun ti beurang paragi nyeupah nu bodas teh Ki Aceng ngagonyak jang Ishak tai
tai manuk mah di dieu aya ki tah ke sakadap deui urang bantun heula semanawi teu kapiceun saur bibina Nyimas Aisyah bari ngoloyong ka kamar makan teu rami nerojo nyanak tai manuk dibungkus ku kertas kalarsan aki aya keneh Ibu Ocoh masihkeun bungkusan tai manuk ka Aki Aceng ngaso heula ngaso Mitra sadaya harita Ibu Ocoh masihkeun bungkusan tai manuk ka Aki Aceng sakti manuk teh para mitra apu lagi nyoba apu tah hari tai manuk nu kieu jalu nya tah ti beurang mah sok dipalaki nyoba sok kalekeun kalinya jeung harimumu cek Aki Aceng sanggeus harimumu jeung tai manuk digaleikeun ku Jang Ishak plok saware ditaplokeun kana panangan Ustad Winata palebah tatuna kerjet Ustad Winata ngerejep bari peureum margi karaosna peurih kitu deui Mang Dasim sanggeus nu raheutna dibersihan ku cehana terus ditamplokan ku galean harimumu jeung apu manehna sarua ngerejep peurihkeun tapi peurih ukur monitan geus lilama biasa samalah nu tatuna ngadak-ngadak garing tur lita saasal tadi pokona mah berkahna doa harita keneh Ustad Winata tos tiasa calik kalayan teras ngobrol sareng Aki Aceng nepi ka dur bedug subuh saurang eta anu sarare pisan teras karcarai kalawan ngalaksanakeun ibadah mari Ustad Winata oge tos kiat angkat ka masjid pertanda kawenangan jeung kamurahan Gusti Allah Subhanahu wa taala nu nyiptakeun bumi jeung langit katut pangeusina Allah nu maha kawasa Allah nu maha ngatur Allah teu aya deui teu aya dua teu aya tilu maha tunggal pangeran sakabeh umat ti masrik nepi ka magrib nu maparin mang pirang-pirang kanikmatan lahir batin kacida salahna kacida tojaiyahna malah kacida rugina lamun seug ngakukeun umat Allah bari teu takwa ka mantenna aya poek rejeng caang aya hujan jeung halodo aya beurang rejeng peuting aya bagja jeung cilaka ieu geus ditangtukeun ku Allah kitu deui tina soal muterna waktu poe Ahad bisa tepung jeung balik deui ka poe Ahad kitu muterna waktu samodel ieu carita malikan ka alam nu kaliwat malikan kana lalampahan salah seorang insan tayalian lembur matuh banjar karang pamidangan di tatar gunung Manglayang katelah jang armada jeung inung katut nini jeung akina hiji poe langit meuni cekas beungras taya hahalang warnana semu paul mega bodas ting arenat malah anu ngagulung manu kapinis ting serepet silih samer jeung baturna heulang ka kalayangan harita teh bari disada gelap-gelit cenah keur nangtang hujan si horeng lain manusia bae nu butuheun ku hujan atawa umumna kasebut cai dalah sato ge butuheun komo lamun dina mangsana usum katiga tarik model poe harita solokan loba nu saraat pasawahan loba nu gararing malah barjan ukur angin ngagelebug nyapukeun bangsa kekebul tani di dieu urang bisa nandedakan maha kawasa para mitra ku jalan nyaeta salat istisqa para wargi anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng waktos ngakabujeng seep.